Mangi dompet eusina teh KTP, SIM, duitna teh ampir 3 jutaan. Ari cek urang dompet saha nya ieu deui KTP-na aya alamatna aya. Ku urang teh dianterkeun lah ka imahna sugan we urang boga kuliah heuh. Anas atoh urang nya. Kayak gitu-gitu daripada urang teu geunah nya nyimpen barang batur aya duitan, aya KTP-an, aya SIM-an gitu. Terus aya ieu ATM-an, urang pan bingung nya. Nah, urang teh init we ka alamat tujuan. Nah, cek urang teh assalamualaikum, waalaikumsalam ngajawab. Tah anu kalimitan eta, Kang punten manawi bilih kahilangan atau dompet atau naon eusina aya acisan cek urang. Nya Kang kamari teh abi teh meureun leungit di jalan murag. Nya cek abi teh kieu, abi teh kamari menangkan dompet eusina teh SIM, KTP, ATM, terus acis wae. Oh hatur nuhun cek manehna teh terus ditagihkeun jeung dompet abdi. Abi mah lain butuh ku duitna Kang, eta mah cokot we acisna mah ku akang. Abi mah butuh surat-suratna, eta anu pentingna ge. Nya atuh siap, ari kitu mah nuhun ya cek urang teh atuh dalam hate nya. Ya Allah ieu jelema teu butuh duit, butuh ge meureun surat-suratna. Ali bangsa urang teh balik deui. Tapi pas kitu-kitu urang teh geus datang ka imah teh, kakak diguyur cai ku pamajikan, padahal sahoreng teh ngimpi, guys. Aduh, padahal ngimpi, lain nyata lain ngimpi.